dangukeun ieu syiiran carita na sedih pisan. Sabab ieu pengalaman sim abdi jeung rerencangan. Tersangka aduh tersangka kadure rencangan tega membuat abdi terluka karena cinta. Riwayatna beri pisan abdi kadure rencangan anu setia baturan susah seneng kaalaman. Ceritana abdi boga pujaan hati kakanda, hubungana atos lila yakin jadi jeung anjeunna. Setiap datangna surat diterima ku haduasat, siang peting tara telat keluar datangna surat. Tiap dinten abdi ngaji jeung sobat anu sajati, nu sok ngahibur sim abdi dina sadaya cocobi. Susah senang pun bersama, kemana-mana berdua, selalu berbagi cerita, selalu tertawa bersama. Di mana-mana engkau bingung, masalah yang tak berujung, sobat abdi selalu dukung, menjadi tenang dan senyum. Tapi dina hiji wangi keanehan pun terjadi. Kekasih idaman hati tak balas surat kembali. Dina malam selanjutnya masih teu aya balasna. Aneh pisan karasana, hatiku bertanya-tanya. Akhirnya jadi curiga bareng dina hiji mangsa. Abdi ninggal tengah haja hiji suratna kitabna, kitab anu rerencangan kiriman ti seseorang. Teu asing eta tulisan, yakin abdi teu nyalahan. Hate banget penasaran, ngusikan na perasaan. Margina eta tulisan sang pujaan. Mata krewas kana hate, percaya na meunih hese. Kabogoh abdi teh mere,